Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta Punhana Igan Susana SPD, guru bahasa Sunda di SMP PGRI hiji Padalarang. Dina dinten ieu di kelas 8 anu bade diajarkeun teh nyaeta ngeunaan biantara. Biantara teh nyaeta nyarita di hareupeun balarea. Wangun biantara aya 3 nyaeta bubuka, eusi, panutup. Di dieu aya conto biantara mangga diaos sasarengan. Pancena nyaeta ngadamel teks biantara anu temana ditangtuskeun di luhur. Wilujeng migawe panca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.